nami abdi Kirana Jani Rahmawati dari kelas 8B. Ayeuna abdi bade maca pidato anu judulna Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaring syukur hayu abdi panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu atos maparinan rahmat sareng karuniana dugi ka urang sadayana tiasa kumpul di ieu tempat kalawan sehat walafiat. Hadirin rancangan sadayana, dinten ayeuna abdi sadaya nu mana dinten Sumpah Pemuda teh nyerepikeun salah sahiji perjuangan para pamuda-pamudi nu memperjuangkan bangsa Indonesia nu atos berjuang keur lemacai nu dipika cinta ieu. Aranjeunna berjuang teu apal waktu nu nyata merdeka. Dina dinten Sumpah Pemuda ieu seueur pisan pelajaran anu tiasa dicandak. Salah sahijina nyaeta sumanget perjuanganana. Abdi oge salaku pamuda-pamudi ayeuna kudu sumanget pikeun ngamajukeun lemah cai ieu supados bisa leuwih makmur jeung leuwih maju. Abdi salaku penerus perjuangan bangsa ieu leuwih hade lamun perjuangan pamuda-pamudi pahlawan bangsa ieu disia-siakeun ku hal-hal anu teu aya alusna. Komo deui lamun abdi dugi ka bawah ku zaman modern. Nyaeta jiga pergaulan bebas jeung konsumsi narkoba. Tapi kudu nama dijadikan motivasi supados Indonesia engkena bisa leuwih maju. Para pamuda-pamudi ayeuna nangteupeun pisan keur engkena Indonesia tiasa leuwih maju atawa kieu wae. Lamun ti ayeuna abdi teu diajar nu benar, tangtu hareupeun Indonesia tiasa leuwih maju moal pernah tiasa kaontal. Kalaka bakal sebalikna. Hadirin rancangan sadayana, dina dinten Sumpah Pemuda ieu hayu atulah dijadikeun pandorong nu ngabangkitkeun semangat keur ngawangun bangsa Indonesia. Ulah nepikeun ka sesaret kabawa ku budaya barat anu teu sesuai jeung norma. Sakitu bae di antara nu tiasa kusim kuring dipihatu, hapunten bilih aya kalepatan. Akhirul kecap, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.